Tuh aing mah sanggigir ka di seksi bibir teh perasaan teh sanggigir ka ditu seksi teh cara sia mah samutut bibir oge goreng patut nya bacotna oge di mulut meni goreng patut harukan kentenya lekit omongan sia meni nyeri karena hate teh inget coy karma mah tidak semanis kurma sia mah kabatur nyingir bahasa teh ka aing sarua nyingir ngewas sedil geuleuh kunaon ka aing perasaan mah aing mah ngahesekeun henteu perasaan aing mah ngarugikeun henteu tapi sia ka aing nyingirna auzubillah sirikna pelebah mana waktu aing rarandaan sia mah sirik aing ayeuna geus boga salaki sumawona sirik keneh lieureurnya sia mah hirup teh asa eueuh gadag eueuh gawe atuh sia teh lamun hayang gawe teh ulah sok nyingir ka batur ulah ukur sumutat samutut sia teh leuheung lamun boga bibir teh da alus da monyong cigah tutut goreng patut eueuh sahulueun eueuh hijieun hirup sia mah matak hirup sia mah gitu-gitu aja sok geras ya hirup teh ulah jomblo wae boga salaki geras sok ameh bisa ngurus hirup salaki maneh meh henteu ngurus hirup orang lain tah camkeun ti aing mah nyeri na oge hate nepikeun ka mana moal poho tah ku omongan sia camkeun ti aing nya tah karma tak semanis kurma coy.